Sampurasun tembang dia sareng sabkuring kinanti dina warta basa Sunda. Tina waktos kajadian musibah pasca tsunami ieu kiwari pamarentah Kota Tangerang Selatan menyarankeun bantosan mangrupa artos sarta kaparluan liana kanggo korban musibah tsunami di Kabupaten Pandeglang sareng Serang. Wali Kota Tangsel Irin Rahmidiani sareng sajumlah jajaranna masihan bantosan mangrupi artos 510 juta sareng jasa hiji mobil truk nu isina kaparluan kanggo korban tsunami nu dipasihkeun langsung ka Bupati Pandeglang Irna Narulita dina dinten Senen 14 Januari 2019. Sedangkan di Kabupaten Serang sorangan jumlah bantosan anu dipasihkeun nyaeta saagem 410 juta nu langsung ditampik ku Kabupaten Serang Ratu Tatu Casana. Sampurasun ka sulawargi anu ditinggalkeun mugi-mugi kiat sareng tabah sarta tiasa ngajalankeun kahirupan sapertos biasana pasca musibah tsunami. Saur Airin wancik masihkeun bantosan kasebat. Dijelaskan oge bantosan kasebat teh mangrupi kenging kumpul ti luhur rasa solidaritas minangka janten sasami bangsa kanggo mahangkeun beungeut ka sakumaha korban tsunami. Sabab ari silih tuluy mah teu kantos wikamu budaya sareng diana. Bantosan anu dipasihkeun eta mangrupi donasi ti Balera atawa CSR pausahaan anu aya di Dayeuh Dai Tangerang Selatan. Sumawanta pikeun nadean sumbangan anu ageng ka sahabat Pamkos Tangsel oge paratos buka rekening sorangan. Naon bae bantosan keur kaparluan Balera Pandeglang sareng Serang anu langkung tarangna mah nyaeta pupuhu di wewengkon kasebat mangka logistik sareng bantosan mangrupa artos. Ieu dipasihkeun langsung ku Bupati kanggo dianggo kana kaparluan korban musibah tsunami, saurna. Bupati Pandeglang Irna Narulita ngadalkeun rebu-rebu ka Balerean Dei Tangsel nu parantos nyilih partipisan kanggo ngabotosan korban tsunami di sababaraha wanci kaliwat. Sementara di lokasi seserahan bantosan liana Bupati Serang Ratu Tatu Casana oge ngedalkeun rebu nuhun kana bantuan anu prantos dipasihkeun ku pamarentah Kota Tangerang Selatan boh manteri tapi bantosan liana. Mumping mun sakitu warta nu tiasa kapihartur simkuring kinanti seja pamit mundur pamit mungkur kasadayana wilujeng papartetang dengan di warta anu bakal dongkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.